Ban, aing capek dah. Jabojo Kennedy tukang bensin. Mayu dorong malah. Ya Allah, nyeri pisan hati ucup. Rahet, Gusti rahet. Ucup terido kehilangan neng Winda yang tercinta. Ya Allah, tapi aing kudu berjuang. Ngabuktikeun ka si Udin bahwa aing ge bisa. Rahet hati aing, jero pisan nyerina. Aing kudu nengan pagawean. Ameh aing bisa ngabuktikeun ka si Udin. Aing kudu kasih kosim yo, enta bantuana. Kamana si bom-bomnya si Blabernya, si tanyangan si GGB ku aing. Jam 1 tembalikannya wae. Apakah haram dah teh? Ayo tong, kalem. Ya, ngabok naon sih paham piset teh. Kurang. Tong, aing pan bagi karung, ieu kudu kumahakeun. Kasih mie ieu. Urang karungan we, Dur. Kumaha? Ayo tuh. Aman. Masa tuh nyekor karung. Aing tadi tuh installnya heuh. Goblok, saya tak. Aduh. Duh. Ayo siap. Bom, sumpah aing teu kuat capek euy. Emang sia doang sapi nu capek teh. Aing ge capek. Raget anjing, tuh aing. Geus saya dorong. Aduh, tolong hampura. Geus turun. Ada degok. Duh, hampura aing tong, duh, lapar aing. Hampura aing tong, duh. Hampura kamari aing di talian ku tapi kapeuting. Duh, hampura tong. Jadi kumakeun dia. Kamana barudak sia? Naon neangan sia oge. Cek naon nangan aing, paling kayak di dieu. Duh, hampura teh aing ah. Ayeuna geus urang asupkeun deui ka karung ieu. Ayo. Ya bang eksekusi. Duh, hampura duh aing tong, hampura tong. Duh aing tong. Sanu ngadengekeun ah. Tong hampura tong, duh, hampura duh. Aduh, tong hampura aing tong. Hampura we sia teh. Aduh, tong. Ampun Tong hampura aing tong. Aduh, anjing bener tuh. Ayeuna kasanya. Yo, kumaha? Aing geuning. Tuh, sia teh tong. Salah aja nya. Aduh. Sama gitu-gitu teh aing teh tong. Aduh, ulah disiksa aing tong. Aduh. Gadekeun ku aing sama aing ah. Ulah digadekeun buset teh. Ya, jangan ya. Datang dong pulang tak anjing bau banget tuh. Bau. Bau. Ada. Tinggalkan. Ampura tuh dong ulah tinggalkan tuh. Aduh, ampun. Aduh. Tong, hampura tuh aing tong. Hampura aing dulu. Aduh, lepaskan aing dulu. Tolong. Aduh, aing bisa udang tuh. Tolong. Aduh, tolong. Hampura Linda Ucu. Ya Allah. Beri banget kayak tadi.
dengan si Juri Gasem. Pikir kumane. Nono diharapkan ucuk teh, ha? Mendumuk mah Haji Kodir, jelema loba banda, mana pasti bahagia. Cukup Abah, cukup. Linda lain barang nu bisa dijual. Linda boga hak keur milih saja jodoh Linda sorangan. Ieu lain zaman Siti Nurbayan nu cinta nu bisa dipaksa. Morogol teuing boga anak teh. Jaran nu kieu aing euy. Arek ulin ka mana ieu teh? Arek shopping kagok ieu teh. Kagok mau duitna. Aing teh pan jelema loba duit. Haji Kodir gitu loh. Ulin aing kasih Udin sugan we aya si Linda. Dah aing kasih Udin pakai mobil, pakai motornya. Nah, sepeda we lah. Hei Jang, eta kunaon motorna? Mogok mau bensinan. Rek meuleuh we duitna. Duh, meni karunya. Yo, dibere duit ku Pak Haji. Alhamdulillah. Duh, Pak Haji, gede-gede teuing. Sok cokot we kabeh, sesana aja keur jajan. Deket dah tukang bensin aya di hareup. Teu atur nama Pak Haji. Ayo Mohon. mah kurang beli bensin. Assalamualaikum, Mang Udin. Waalaikumsalam. Kodir. Udin. Tak mangga Haji calik dia. Nah, aja ulun ka dieu teh. Heeh, Din. Jenuh euy olangan wae. Din, hari anak sia aya. Oh, nya aya, Je. Di dapur keur nyangu. Din, aing geus lila ieu ngaduda. Nya anu aing geus bulukan euy. Aing arek ngalamar anak sia Din, si Linda. Oh, siap. Mangga. Tinggal ngatur waktu. Tong direlakeun, pokona mah minggu hareup. Siap, Haji. Tong sieun sia hayang dibawakeunan ku aing. Lah, yang masnya Pak Haji 20 gram mah. Nah, kagok Din, 20 gram mah. 50 kilo nage dibawakeun murni. Set. Serius, Ji? Nya serius atuh Din. Oh, Ji, siap lah. Din, Haji garing ti karaoke euy. Aya ceng minum teu? Duh, oh, Jipo. Ngobrol wae tuh lagi. Kedapnya. Dinda, bawakan cai. Ayah Haji Kodir ya. Pak Haji. Kumaha itu kebon teh nguruskeun we? Aya si Kosim. Oh, si Kasim. Bener si Kasim ngurusin kebon. Karunya daripada nganggur. Oh, benar. Baduta tuh udah didinya mah gawe itu enggak. Ya, alhamdulillah. Haji, ai cai. Iya bacainna. Oh, buset. Aisyah hidung tuh. Mau cai malah mau ember. Kan tadi Tita mau cai ku Abah. Maksudnya itu cai nginum, jika Haji Kodir. Disangka aing entok meureunnan ditangan pakai ember. Ngomong atuh cai nginum, tadi Tita mah mau cai doang. Ji. Buranya. Diambura. Iya bacainna. Ya. Minggu hari Haji Kodir rek ngalamar maneh. Hah? Ulah sieun Neng Linda sayang. Neng Linda yang nanon ge pasti ku Pak Haji dicemponan. Dengekeun. Din, deuleut nya. Mau Pak Haji? Din, malili nya rek balik euy. Ke minggu hareup lah ka dieu deui jeker ngalamar anak sia. Siap, Ji. Oke, ayeuna lah. Diomongkeun jeung budak eta. Kitu we nya arek keureuy euy. Siap, Ji. Assalamualaikum. Salam. Aja, Ji. Oke coy.
Bos. 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 Kemana bos minyak? Kayak mana meren? Tolong, oi, tolong. Suara anu minta tolong, euy. Asa wau ye suara teh. Pas bos miing. Bos miing. Tolong. Bos, bos. Turun, bos. Aing diculik ku si GGB, aing kalian eta ieu. Buru buka dah. Rudang aing yeuh. Buru tuh buru buka bom dah. Awak aing sabaran lah ieu dah. Bantuan aing undang bantuan ku aing undang dah. Ada tuh goblok. Ada aing menang, ada. Goblok si GGB aing kalian. Bom, si Bulabet gimana? Balik, bos. Pada betungan. Hai bos, orang serang si GGB. Kedengar tuh goblok, aing masalahna aya duaan. Aing ngeper kena. Kalau mah bos, anggap orang aya opatan. Geus, ayo orang serang. Ji, ada ke mana, Ji? Terus amang ibu-ibu rempong, terus dengan randa. Jauh-jauh neangan randa, ya di dia ge loba tuh domba wing ge randa. Ala rigid ah. Karunya nya beung harga teh boga pamajikan. Pernah kana kurangnya. Yang kita tadi dah. Kang Musim, Pak Haji. Ka mana? dia ngecek kebon. Oh, ngecek kebun. Ka dieu atuh sakai ka dieu. Sanarin make sepeda, Pak Haji. Sekalian jalan-jalan. Sok mangga cari ke dieu. Aja ka dieu. Nah aja ngecek kebon. Gaya euy. Terus ulin ka Waudin ya. Kang Kosim, minggu hareup pilunya. Kayak mah Waudin. Pak Haji rek ngalamar si Linda. Ngalamar si Linda. Ya heuh. Linda Udin Bango. Ulin banget. Buset, si bener Ji. Ya bener perku ngebohong. Kang Kosim, kunaon ngalamun? Henteu Ji. Nu bener Ji, arek ngalamar si Linda. Bener. Oh, ya. Ji, ieu moal lilanya ya arek mandi heula euy. Lagi kot tuh meuli bau ieu euy bau kesan. Sok manila. Ayo tuh. Mangga Ji. Mangga. Kang Kusim, kunaonnya disambarkeun ngalamar angkat. Balik aing ah. Aku mau punya mamah muda, Neng Linda. Neng Linda. Aduh, gawat aing mah ya. Haji Kodir rek ngalamar si Linda. Si Ucup kudu nyaho ya. Aduh, aing bingung euy kumaha nya carana ya. Supaya Haji Kodir ulah nepikeun ka ngalamar si Linda. Karunya aing ka si Ucup. Si Ucup di mana ayeuna nya? Duh, aing mandi heula ya. Nyang si Ucup ya. Kata hudang kieu dah. Kemana sih aing jadi bingung kieu aing jadi teh? Haji Kodir nu arek ngalamar aing jadi bingung nah. Karunya aing si Ucup euy dah. Sepi amat sih. Ya koma anu isuk san menang hiji acan. Kamana si Kosim nya? Nah, aya si Mail keur ngojek ya, sampeurkeun ah. Sandal si Kosim tah. Tanya apa cop, tengah suh. Suwe. Dasar, tidak, mari tanya apa.
Lah, goblok jurik asal. Kemana si Ucup sih nya? Aing ah. Mana si Kosim nya? Kamana si Kosim nya? Be, numpas si Kosim tuh. Ah, sia gini ada dia. Goblok aing neangan wae. Aing nangan we sia. Yo, Cup, ada kabar buruk euy. Gawat pokoknya mah gawat pisan. Gawat naon? Yo, kamari Haji Kodir. Nitah ka aing, minggu hareup maneh narek lamar si Dinda. Waduh, gagal gawat yeuh. Emang saya berhasil gitu ngagadekeun motor aing. Jadi kieu Sim. Aing nguralang kuriling di lembur arek ngagadekeun motor sia Sim kudu daekeun. Jadi akhirnya aing gagal ngalamar si Dinda. Aduh, sia Cup. Ayeuna masalahna Haji Kodir kamari teh beja ka aing. Minggu hareup rek ka si Udin ngalamar si Dinda. Aku Sim, orang dilabrak. Udin, kamari dicarekan. Aing ayeuna nitah ieu. Kumaha carana Haji Kodir ulah nepikeun ka jadi ngalamar si Dinda. Aing karunya ka sia Cup. Nah, tuh sia Sim bantuan dah. Aing bingung kasih babaturan ka Haji Kodir dunungan. Aing kehilangan Haji Kodir, aduh blangsak deui anjing. Nipu. Aing ngabela ka sia, heuh desa babaturan tuh. Gede heulanya mana? Aing buka ide. Naon tah? Ngopi heula supaya ceng hari yuk. Ayo. Yo Cup, lamun sia bobo bener ka si Linda, sia kudu berjuang tong putus asa. Berjuang kumaha da si Kodir eta Haji Kodir boga banda aing kumaha. Gampang, belum tentu orang bahagia dengan harta mual. Sia yakin bisa ngadepkeun si Dinda, tong putus asa. Baben, kamana wae sia? Oh, siap gulaben kemana wae? Maaf bos, di kamari peri beteng, tengah dorong motor nasi bom-bom. Wah, alasan wae sia, geus aya belum? Ngilu, urang nyarang si GGB. Let's go. Aing geus berusaha Sim. Ngagadekeun motor ka ditu ka dieu kudu daekeun. Akhirna aing gagal ngalamar si Linda. Aing ngarasakeun Cup, naon anu ku sia dirasakeun ayeuna. Tapi aing minta ka sia, lamun sia bener bogoh kanu arana si Linda, udah nepikeun ka mana wae. Tong nempo nu arana si Udin, buktikeun sia ka si Udin nu aya. Buktikeun bahwa sia bisa ngadapatkeun nu arana si Linda jeung nepikeun kabahagiaan. Ayeuna sia fokus neangan pagawean, buktikeun ka si tangkurak Udin Bangong. Yo Sim, kira-kira aing nangan gawe ka mana nya? Pagawean mah loba Cup di dieu ge tong kudu jauh-jauh ka mana-mana. Lamun daek mah Gawe naon Sim? ngojek wae Bang. Ojek. Motor di mana aing? Ih, maksudnya make motor aing. Aing pan ayeuna keur tiga we di Haji Kodir ye. Aing kan geus boga gaji di Haji Kodir. Tah motor aing nganggo pake we ku sia. Kumaha? Ngojek ge lumayan Cup. Tuh si Mail ge ayeuna ngojek, tadi aing nempo di pangkalan. Kasih gudel-gudel eta miluan ngojek. Aduh, tingan. Tapi lumayan cenah. Kebagian wae manehna cepet 200. Toh, bener Sim kuat menang 100-200. Ih, teu percaya. Tanyakeun we. Ngar kitu ngojekna narik lomari ti wadas ka patok beusi. Ya, siapa bisa wae.